Yori Pisan. Raksa Art Production. Gedong dur kali sambung pagulingan ya sepi ingetri pepetetan samya murah samya murah balimbing lan jeruk manis kacarios di kampung Sukapura Desa Jonol Kacamatan Ngajenol keayaan kulawarga cepot Nyi Esti anu bingung pagaweanana sapoe ngan hulang jentul wae jigan leungit batu ali mikiran anu jadi salaki sabab cepot keur ka Amerika rek ka Atlanta di dieu Astra jingga licik pisan kalakuanana ari pamajikan dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban ari manehanana ginding sorangan kitu kayaanana ari cepot ginding make kongkorong digagantelan ku piriwil beca menang mentati akhir malah make genge dikaitan kuragaji cepot memang licik kayaanana ngagambarkeun jelema nu teu tanggung jawab ka pamajikan ngan ukur dijieun gawena atawa diperdih gawena ari tanggung jawabna eueuh medalna esih ka dia lagu jalan
cacing wat ka batu kalakuan nganu cucu sameme ngupat mitutur pekriksa badan saputu. Dipikir-pikir mah dibulak-balik boga salaki kasih cepot. Gustin Agung matak nyeri-nyeri teuing. Dikungkung tadi awur dicangcang tadi paraban cek carita mimiti ge. Namun sekaparangan si cepot datang rek minta diserahkeun we siga nama. Cek. Naon Ujang? Sok ade ka jero. Ojo ditinggali-tingali tengah ukur ngelamun. Dipikir-pikir mah cek, ojo teh sigana awak pegang tepe aku lamunan cek. Daripada ojo mikir, menikahnya hiburan. Siga kuring cek. Bisi ojo rek ngilu ngusap ayo. Kurang ngusap kawalungan. Daripada ojo cicing wae ngabang berang-berang lah. Untuk kudu dilamun. Danggus sidik selaki mah gitu. Kelakuan anak. Ojo buka rorongkong setik jawab. Jual. Korong merenan. Weh tak. Jadi ojo teh kaur boga cek. Boga ali. Anu untuk diterapkan lagi ojo dituna dina loket. Dikoreh, sokot dijual. Kan ojo yo nurugi. Engke ojo ladang kawin jeung siapa di kumaha yo. Ulah ladangan anak ojo yo. Jika memang geus lah. Hiburan cek. Ojo nyinden bisa. Ojo ngabiduan bisa. Ojo kan fungsi ngiluan dina rokes lemayu. Tah eta. Ojo teh geus ngetop lah. Lumayan di imah mah alus. Jang sidikan ece teh dipikir-pikir mah dipikir-pikir cek ece padahal naon ece teh seniman. Ece teh seniman. Maka jeung kudu nyeri ku pangkat si cepot. Nya ge manehanana ini ka luar negeri. Eueuh can aya karasana. Sugan ti luar negeri teh ka dieu ka ece ngirim. Kue gogog panas. Hotdog meureunnan. Da mah kurang sunapan hotdog teh lain anjing panas. Dipikir-pikir mah. Aya ngirim kue hamburger. Hamur duit gara pasea. Nyata atuh. Ada istilahna teh kue-kue teh nu kararitu jang. Matak lamun Ujang arek ngorkes teh ece bawa ka ditu lumayan. Bagian mana ya ece mah dapat nama ece mah bagian nyetel wae emang bisa nyetelkeun mah. Hah? Men loba jelema di kasihan tetangga. Nyetelkeun panggung Ujang ece mah. Enggak bisa mah. Lagi ajar ngawing ece teh. Kungsi eta diajar ngawing ngan teu tamat ece teh kungsi guguru. Ece mah karasa teh kana kembang gadung. Anu kayak gini kembang gadung teh nyata kembang gadung pan kudu gede gelung dari tangah ece mah. Sakumaha cik sirupanan aja? Bis. Sakumaha segitu sakitu tadi bis. Jang. Mau ditarik surupan. Pernah surupan tuh jadi ece teh ketinggali segala laki. Bismillah sakitu ngawitan manggu kasadaya numa yungan tak cok kitu sama teh dia lamun aja geus ngawi kemang gadung teh tukang goong nu kadahar teh cek Gusti da ai pangarasana ai kana orkes ece resep kan orkes teh Lagu Sumatera ece mah hafal. Alhamdulillah ece teh lagu Sumatera mah keur diajar ka Bang Tagor nya teh acan apa alah Gusti nu agung heuh dipikir-pikir mah jangan da ece teh nya padahal mah tinggal di rock keur ece teh lagu selamat malam duhai kekasih
tinggal gitu aja mah. Mun teu rabul tah. Kan namanya lagu. Gugur anjing edan aja kana jeung bala-bala. Sikat terabul nonagi ya ce. Tah eta mah da geus kebiasaan. Karakter eta mah cek. Si Ajayo nyaan. Karakter eta mah da aya nu nagih mah di mana-mana ge sabab eueuh mah inget kana naon teh paribasa. Lamun jelema hirup di alam dunia teu boga hutang, eta hayang disebut jelema suci. Jelema ujug ria kalian takabur. Hartosna takabur ce. Takabur aja bisi ujang rek kabur maka mana teh. Mun siga wayang golek maling apu atau mujung ngomong hartosna. Gusti Agung. Waalaikumsalam. Saha? Lain boga tamu ngetruk pantos siga nama dalangnya. Terok-tok namanya siga cempala teh geuningan. Esi. Saha? Esi. Masuk imas ah manis siga kuntilanak. Geuning dihihingkeun. Esi, waas ari papagi jeung maneh teh. Inget baheula keur ngadu ka keprokan. Ah teuing ah. Nah kita ini. Teu teuing deh. Ai maneh anger caludih namanya ti baheula teh loba-loba. Ulah kitu. Lamun geus mani kuring mah karek bersih. Lain eta ti baheula. Maneh mah paingan baheula mah maneh nempo sikat gigi, belenyeng lompat. Nempo odol ngabecir, jika nu muringkak bulu punuk pajarkeun teh alpukat sieun beak. Caket pisan kana pipasieun teh imah. Nya, imas teh sapertosna ka ece teh siga aya nu aya naon tah? Siga anu dendam sigana teh. Ya kieu Esi. Anu pangna imas datang ka dieu teh lain lantung tamu laku, lain lempang tanpa sejak, lain irid, lain ka irid ku ciki, lain ka bawa ku sirop. Tapi kadangnya beda. Maca dina surat kabar. Pajarkeun teh cenah suami Esi salaki Esi keur lumampah ngabelenyeng ka Amerika. Nah bener ieu ngabelenyeng. Sim si Imas es Imas. Cua mah geus goreng aja gurau wae ah. Ya. Bener salaki ece teh keur init pan ka Amerika ka ditu. Eta tugas. Ngan cenah cek beja. Kamari teh ece teh gogoleran dina kursi. Ieu mah lain beja ti batur ece mah. Teu nginjem ceuli teu nginjem panon. Aduh. Alah. Dongeng kumaha. Cing. Kumaha. Ini wir. Selenting bawangin angin. Olepat bawaning kilat. Aya suratan katinggalan. Ini mah ruringkak bulu-bulu tuh awak urang dicucukan. Palingan awak mana mengandung peda. Mau cucu kungkul. Terus kumaha? Kieu suarana teh. Si. Iya kuring datang tang. Kolentrang. Lain si sorosantan katinggalan ieu mah. Gaib. Mane sing waspada da. Yang salaki maneh neh. Di luar negeri geri. Sari saya mas dia mas ratusan katinggalan. Di ditu teh boga deui pamajikan kan. Kabule le. Mangka de. Si waspada da. Beuki ngagenjangan teh itu sorana teh. Seleungit. Didinya timbul kecurigaan. Jadi we bijil ka wanita anak teh. Raksa Art Production. Nah, dipikir-pikir. Boga salaki indit ke luar negeri. Cenah diri itu pacaran. Ayeuna urang sebagai wanita di daek cicing. Oh, teu bisa Imas. Sih, kudu ngerti. Sekarang sudah saatnya zaman emansipasi. Bahwa wanita tidak jauh berbeda haknya dengan kaum laki-laki. Kita harus bertindak. Tidak diusah dibiarkan. Nah, mereka ditunat kumat maksudnya. Dibiarpun saja. Dibiarpun juga oke. Jadi orang teh haruslah berdidik terhadap suaminya. Sabab kieu ya Esi. Bisi jadi korban anu ayeuna geuningan di teh usum penyakit anu bahaya. Anu penyakit kieu teh geuning, anu penyakit aid. Ya.
Anu eta teh. Oh, nu ait ya. Heeh. Penyakit orahwana teh. Orahwana teh pan kitu geuning ait ya. Heeh. Alah, heuh. Tah eta bising ieu mah nya bising. Eta teh kan kena ku virus teh. Heeh. Ai di urang mah virus teh tareangan. Ai ditu mah disaringkahan. Eta mah virus penyakit teh virus batu mah nya. Oh, sugan teh virus batu. Virus penyakit anu nganyilakakeun kita sumebar ka maneh. Kita pasal di mana teh ditu teh datang ti Amerika ka dieu silih beuh ku kadeudeus silih ieu pandu ka asih silih cicikeun rasa katresna ngangkeun dia sagara ka tideung anu tentu maneh teh digalentoran. Tah di mana digalentoran maneh berhubungan sebagai suami istri maneh teh bakal katepaan. Ih, amit-amit. Manular. Sastra jingga. Salaki kaula. Lamun balik insya Allah bakal ditindak. Kudu kitu sugan nya. Heeh. Itu si Mas kal kacicing ya di juru. Ya, urang teh aya ngomong ya. Lamun geus datang pihak katilu anu mangaruhan bahaya. Jadi eueuh Mas ibarat sangguni awewena. Ceu, Alah, eta jelema leumpang make naon teh? lu geus damu deui wae. Ieu paur ieu, pengaruh ieu. Pengaruhan bakal datang ieu. Punten. Mangga Mangga sae teh. yang Ishak. Isa. Yang Ishak. Eta geuning kana rasan si Mas saya di dieu. Sak. Cager sak. Alhamdulillah. Syukur. Hari Tingali-tingali diri teh mah ujang. teh sehat. Heeh, benar. Ngan biasa we. Ujang mah ditingali-tingali ku ece teh sehat, awak mangandugul sirahnya. Ai dugu melati baheula kuring teh turunan ti mitoha di ongko. Kuring mah saja bati dugu sirah teh ceuk pan di baheula geus dugu rezeki oge. Da ujang mah geus katangen ku sarege cager jang Ishak. Alhamdulillah eueuh damai lah. Cager Bisa bisa. Mas atuh kana rasan. Batirnya si Ishak nya, Mas. Lain kieu abdi teh ceuy Masnya. Heeh. Kuring teh beja da maklum ai tatangga mah beja ari beja ti tatangga teh ti nulian harus alah mananti black kapan yang sorangan ti baheula. Aya beja eueuh teh akang na teh pan kaluar negeri ka ditu. Nyata ece teh keur Oh, ngobrol. geus nepi bejana ka maneh? Atuh da puguh we. Tuh, nya si sumebar. Ceuk paribasana tatangga anu deukeut anu jauh oge. Bungah amarwata suta ceuk dalang mah istilah salaki eueuh teh meunang kabagdaan wake jeung bisa ka luar negeri wake bisa ngamah samangka segala Amerika lain samangka. Amerika teh eueuh Amerika nyata ka ditu teh jang jalan-jalan teh ke Atlanta. Atlanta sabab di ditu kontingen di urang teh aya di ditu. Ayeuna teh kesebelasan sepak bola ge bakal memperkuat di ditu. Ya pemain depanna ayeuna striker anu pemain depan anu sok ngasupkeun gol. nya Susi Susanti. Da ngajong teh luhur cenah ujang. Da sakali najong teh Susi Susanti mah najong bola wek. hari eueuh sok sana Susi Susanti mah pemain bulu tangkis aya oge anu eta mah si Rebing Darwis Robi Darwis jeung Pre Sandria Peri Sandria jeung Dejan Blue naon Blue Sapi. Sepik Blue Sapi Dejan. Da ece mah kurang nguasai kana bidang olahraga mah ece. ini kana naon ece nguasaina Ece mah nguasai teh kana kitu kan obrol-obrol nyalik sik ece mah. Nguasai kana nyalik sik. oh jadi iya ya Isa anu disebut istri Japati teh iya istri Japati di suhunan dia kasuhunan itu silih beuh kadede jeung jalu itu pindah ka suhunan dia iya istri Japati nya istri Japati istri Padati istri Kunti nya kadituna teh aya deui teh eueuh pamukan istri Jawer Koto Lain menipas ujang mah nya. Dari sok kelepe ku jang Ishak. Mun teu nilep ece mah tah. Nilep ka jang Ishak teh gerak. iya Istri Japati. ieu teh kieu eueuh nya tak kesaksian ku Cik Imas kuring teh ngilu bungah we kasebutkeun tatangga meunang wake jeung aya milik bisa ka luar negeri Alhamdulillah nuhun ujang. tuh nya batur kemari lu ato atuh iraha eta teh mulihna teh akangna teh ti ditu Hari balik nama cenah cek bejana mah poe Sabtu. poe Sabtu ayeuna Poe Sabtu ayeuna mah. lamun bisa telepon ku maneh ka ditu ulah poe Sabtu teh apes Bandung Minggu nunggul Senin ka dese Salasa sial Rebo ka Bendon Kemis sepi lamun bisa engke Maret Halus tah. Mas ramalan teh siga lagu pinudu ramalan asih.
Dinten milu ulah muli. Terus Lamun angkatnya dinten Senin. Hujan ngecekati enjing dugi kasonten. aduh, Sagala ningaraheun surah maneh. Eta teh lagu naon ece bener ngarareunangeun kitu. Ramalan asih kapan poe teh ulun alus. Eta teh sarua jangan pras-pris begitu teh ya beureum. Eta dina hujan ngecerekna cenah. Hujan ngecerekati enjing dugi kasonten. Ti enjing dugi kasonten. Eta hujan ngecerekati enjing tadi. Meni lekok. Eta teh naon judulna teh ece? Laguna teh ramalan asih. Aduh, eta ku apa ece? Eta bieu tanya bieunya Pak Haji Sidik nyuhunkeun senggol anu panungtungan. Kumaha teh namanya teh? Panungtunganna Haji Sidik bieu nyuhunkeun. Hujan ngecerekati enjing dugi kasonten. Alah ya gerentos deui ya ti patatang Bunyamin Koswara. Bener. Resep ku senggol anu mah pamungkas. Kumaha teh? Hujan ngecerekati enjing dugi kasonten. Alah dia malahan iblis ge hayang ngadenge. Meni kieu geuning Mas. Lain tungtung eta dadengeun. Sudah nih mana aya nu ngarekam. Kumaha? Ante siga badar baheula. Lain ari ece teh kuring, nya teh kieu kuring terek nanyakeun. Ece terek ngajemput akang teh iraha. Ari kahayang ece mah ini teh dia teh poe Jumaah. Ece teh Jumaah malam Sabtu geus miang ka Terus Jakarta. miangkat teh bari sapu peuting di jalan. Moro-mono. Moromono. Ari kadituna teh mun mapadeun teh ka mana ieu teh Cai Imas? Ka Kacangkareng. Oh, cangkareng anu sok dijieun kolak ari bulan puasa. Cangkareng anu sok dijieun kolak. Eta mah atuh cau. Lain tidak. Oke, Kacangkareng. Gusti Agung. Lain nih Mas mah aya bakat teh kana ngabodor teh. Aya bakat. Lamun dinasane warang si Black Somna. Ada Cai Imas mah jam pantes we biasa ngabodor oge. Da kapungkur ibuna ge gelo. Lain. Geus di jalanan tidak Kacangkareng make jeung dikolak. Kayang nama Cangkaleng. Cangkareng. Mata geus we di bare cau nangka. Dari seungit cau nangka mah. Cangkareng. Mana mah tiba heula hirupna kitu tara silih jejeurkeun. Dipungkas anu batur teh. Digana sama sentimen wae mending ngadadetkeun. Mending mung silih pajukeun. Lain bung silih pajukeun ieu. Urang teh kudu aya kamajuan saeutik. Cangkareng teh eta teh hiji lapangan. Anu lega pisan. Lapangan Lapangan pangeuntreupan kapal udara. Oh, eta teh cangkareng. Cangkareng teh lamun kapal udara aleuntreuk teh di dinya tah. Kumaha entrep mah maksudna jelaskeun. Pasti ka Sinen. Heeh. Pan ai Sinen mah entrep dina cangkurileung, entrep dina cangkurileung. Bener. Iya. Kapal udara entrep dina kapal. Gusti Agung. Lain ya. Mana mah mending kana Sinen apal kana ngawih apal. Jadi percaya. inget ya bagi mana masa belalar Jawa yang baheula teh gede dengan Sinen anu keur make hayang make sengal anu alus. Indone sia merdeka. Cek nulala aja sia we merdeka. Da aing mah kecepet sih cek nulala aja teh. Mata teh mah eureun dina nyinen teh. Naon sababna? Fungsi anu ngaheureuyan. Oh. Nu ngaheureuyan teh lain jelema. Ka ece mah. Nanaon atuh ece teh nu ngaheureuyan teh. Yeuh ece mah da ka eta mewana ka Sinen teh. Heeh. Paribasa. Cai mulang, cai maling, cai ngocor ka Ka astana. astana. Kemang bonteng Di astana. di astana. Da cek nu di astana teh teu bisa lamun ka alun-alun. Ngan ka aing wae cenah. Aing geus ngrebek di auran kemang bonteng. Eureun eta mah tina nyinen. Oh, tos sabaraha taun ece di tina nyileun teh? Oh, pengen 2 minggu setengah. Sok nyalain roe. Kapungkurna ece mah panginten Sinen sohon. Masa gitu? Iya masih sensor di Jakarta 2 tahun setengah. Naon? Linglung. Da babari atuh hayang sohor mah. Itu ece upami hayang sohon. Lamun aya nang hiji jeruk kawi hayang sohor urang teh naon teh ulah sabonggrong. Ulah sabong. Ulah sabong. Ece ge ti heula samane ece ngetop ece di Banten 2 minggu. 2 minggu naon di Banten? Ngadan gering. Da terus diinfus ece mah bener. Ngetop teh balik ka begungan. Ya, Jang Isa, lamun Ujang Isa hayang nyaho pangaruhna ieu di mana ngongawi nu lalajo teh surat nepi ka lalocot ramona ge. Aduh. Keprokna semangat marukan ke alah sengol. Da ieu mah turunan ti Pak Uyek. Isak nemeni aduh nyaan reueus eta ece dugi ka kitu kapungkur pangalap. Da inu guruan teh dukun teh Pak Adang. Pak Adang ku ece teh. Ece teh. Mati teh ece.
Ah, henteu nya ta. Ajarkan teh ceuk padang teh cenah. Nyai, bra nyai geura manggung. Lamun nyai manggung loba nu kaedanan. Geura ece teh manggung. Loba eta ge nu kaedanan. Eta teh nu kaedanan. Turun tina panggung ece. Edan, ungah jelema nyebut nu edan ece. Atuh da ece mah boro-boro teh disebut ku jelema da ningali kieu lagi jiga nu edan. Nyata. Tah aya nama kieu. Ay itu si Mas kana geus beberes koper naon. Cok. Koper geus diberesan gitu keur naon? Ari arek dibawa ya hihid. Jangan lah naon. Lain di ditu teh hurodang yo. Atuh emas sanajan bari hareudang oge da teu pantes ai ka kota mah mawa hihid mah. Lah lain naon yo Ceng Isak. Tunggu saya sekalian aya mah Ceng Isak. Lantaran yo isuk kerek di poe Sabtu. Bener Mas. Ceng Isak rek dipercaya ku Akang. Erek senaneangan bos. Heuh, ingkeun wae eta mah Isa. Saek maneh tugas menang bos. Keun wae boro-boro beus atuh da murukan Isak mah. Sia boga kawawahan bus Pangarang. Bos Pangarang kuring mah wawuh jeung direkturna. Nah, gitu. Jadi ku Akang rek dipasrahan tanggung jawab eta keur kendaraan. Keur ngangkut jelema. Atuh meureun ana loba tetangga teh meureun ngilu ka ditu atuh. Nu daftarna aya 80. Nya marane duit teh daftar teh teu barek ditanggung wae ku. Yuk gratis yuk untuk dibayar yuk. Untuk dibayar ku Mas. Dibayar ditanggungnya. Ditanggung ku si Ojo lantaran si Ojo trek menang milik. Jadi sabarikna di Amerika meureun boga rezeki nomplok. Bener. Gitu. Jadi ditanggung. Ayo para tetangga-tetangga sadayana. Jadi urang teh kudu nyieun proposal ka Patatang Bunyamin Koswara supaya menang bantuan ti CP Padantara di Bandung. Teu kudu eta lantaran bantuan eta. CP Padantara mah geus hideng. Teu kudu dipentak Teu kudu dipentak pasti mere. Gitu. Jadi urang teh nyiapkeun atuh mereka urang teh. Pokoknya segala dibawa. Ya, pokoknya bawa WKB lah. Biasa pura. Eta maneh mawa anduk keur naon kieu mawa anduk. Lu ya keur nyusut kes. Jeung atuh Mas ai kompor mah ulah dibawa teuing lah di ditu ge loba mun gawe sanggup mah. Nah, ada mau dibawa jang kompor mah ieu mah dipindahkeun unggul. Nari ujang. Geus segala ditinggal itu atuh. Nya ulah sagala dibawa jeung eta talak jang naon Mas mah talak dibawa atuh. Ge, ari ujang pan keur kelek jang. Kulantaran kelek ujang mah, ojo ge si ojona geus nyaho. Kelek ujang mah ngandung ucing. Atuh kitu Masnya, amit mundur meureun kuring teh rek ngabejaan. Beus teh jeung tatangga anu sawareng. Oh, menang. Nah, Gitu we. hampura Mas. Sok atuh nya. Sok jang. Aya atuh. Gadikir jeung kemang kamir tangka konyek jeung kere dipikir beki kapikir goreng mata Kemang